rasa katingan kadirina harapan geus jadi antuhan rasa mula asna jan anggan hiji manehna lamun jadi kenyataan naratas jalan kabagjan jeung dirina
anu ngaromongkeun pajar cenah nanaonan hate asa beuki panasaran hayang geura babarengan kabayang bae rupa manehna kabayang bae rerek manehna sok sanajan
ngegengas curcor caina tampo mas ngajega luhur kahirupan jadi tampo mas gunung tampo mas kareut urang sumedang tampo mas gunung tampo mas sejarah urang Sumedang tampo mas gunung tampo mas diguna sekang tampo mas gunung tampo mas leunga urang tiara Dua orang. Ya, 15 orang. Maaf, Mas. Iya. Kalau mau ke mana? Tangga kuning, tangga biru. Tangga kuning kemana? Tangga kuning yang lurus 620, kalau yang tangga biru yang ke kiri 510. Tapi tujuan sama ke kawah juga. Kalau juga. Iya, tentunya yang berbeda. Nah, ada apa namanya? Curug. Lurus di kiri ada, di kanan ada. Oh, curug. Tapi yang dekat yang kiri. Curug Agung. Itu tempat camping Ya, para pengunjung. ya. Sekolah bisa, Bisa ya? pesantren bisa. Oh. Camping biasanya untuk ketertiban berapa? Tarifnya Tarifnya di situ ada? Ada tuh. Pak makan Pak, mari Pak. Apa? Kabayang bae rupa manehna kabayang bae deret manehna najan loba anu ngaromongkeun pacar cenah nanaonan hate asa beuki panasagaran hayang geura babareungan kabayang bae rupa manehna kabayang bae deret manehna sok sanajan loba anu nyingsian
manehna kebayang bae reret manehna hanajan loba anu ngaromongkeun pajar cenah nanaonan hate asa beki panasaran hayang gerak babarengan kebayang bae rupa manehna kebayang bae reret manehna sok sanajan loba anu nyisieuna mangsa bodoh kuring mah teu hayang nyaho hate leutik moal bisa dibobodoh mangsa bodoh eta mah teu hayang nyaho anu penting jeung kuring bisa ngajodoh mangsa bodoh kuring mah teu hayang nyaho sabab hate itu bisa dibobodoh mangsa bodoh eta mah teu hayang nyaho sugan pareng jeung kuring bisa ngajodoh mangsa bodoh kuring mah teu hayang nyaho hate leutik moal bisa dibobodoh mangsa bodoh eta mah teu hayang nyaho anu penting jeung kuring